Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 3. Materina ngeunaan mikawanoh robahna kecap. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta saatos ninggal video nu disuguhkeun diharapkeun hideuk tiasa ngarobah kecap asal tuluy ngalarapkeun kecapna kana kalimah. Mikawanoh robahna kecap. Prak pengetan contoh kalimat dihandap. Anu kahiji, kuring bisa nulis. Kecap nulis asal kecapna tina kecap tulis. Rubah huruf T na kana huruf N. Jadi tina tulis kana nulis. Teras kecap kalimat anu kadua, Adi make baju alus. Kecap make asal kecapna tina pake. Huruf P dina kecap pake rubah jadi M, jadi make. Tah, sajabina tina kalimat nu nembe, ibu bade masian sababaraha contoh kecap anu bisa robah. Anu kahiji nyaeta kecap buka bisa robah jadi muka. Huruf B na diganti ku huruf M. Buka robah jadi muka. Contoh kalimatna, teteh nuju muka panto. Teras anu kadua, beli robah jadi meuli. Kecap beli huruf B na dirobah ku huruf M, diganti ku huruf M. Jadi tina asalna beli robah jadi meuli. Contoh kalimatna, lala keur meuli cengek ka warung. Terus contoh kecap anu katilu nyaeta tina asalna kecap tajong robah jadi kecap najong. Huruf T na diganti ku huruf N. Contoh kalimatna, Udin keur najong bal. Teras kecap pacok robah jadi macok. Huruf P na diganti ku huruf M. Pacok robah jadi macok. Contoh kalimatna, soang mah sok macok. Teras contoh kecap anu kalima nyaeta tina kecap teundeun robah jadi neundeun. Huruf T na ganti ku huruf N, tina teundeun janten neundeun. Contoh kalimatna, Udin neundeun buku dina meja. Alhamdulillah, sakitu penjelasan anu tiasa ku ibu didugikeun. Mugia hidup ngartos kana sakadik penjelasan anu ti ibu. Ayeuna ibu bade masian pancen ka hideep nyaeta jieun kalimat tina kecap nolak, nurut, nabeeh, nakol, jeung mere. Anu aya dina buku paket halaman 27 dugikeun ka 28. Wilujeng ngerjakeun, kin kintunkeun hasilna ka ibu. Hatur nuhun, wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.